Nah tuh udah gidiknya kak. Eta mana menang berak di mana? Urang neneangan berak saya urang kurang itu berak. Nyampe saya tik deui nya kak. Rek meuli kagok tibang 2 karungan paling ge. Wah, itu 2 karung mah itu we di dunungan urang. Oh aya lin? Aya nyasakeun ada urang ieu geus beres tuh saeutik deui. Oh mana yang geus beres? Geus ya aya. Ayahnya di dunungan Aya di dunungan nyasakeun ada. Jadi udah bakal dijual. Era ngomongna euy. Moal. Sok kayak ngomong. Tepugu ieu meureunna. Rek meuli kieu teh mah da rek menta urang mah. Lu aya tuh mumpung aya dunungan sebalik manten. Oke coba orang sampeurkeun ka itu. Untuk aya di saung. Oh kemisnya aya teh nya. Oh, pak kemis. Mana gajian meureun Oh, nya tapi itu lila wae can lohor-lohor duh. Oh enak giliran gajian mana nya? Heeh. Oh ayahnya dunungan mana 2 karung mere mah nya euy mun dibelinya. Mere lah pasti. Nya tuh burukeun bisi balik manten dunungan. Coba orang cobaan lah. Urang saeutik deui itu teh berakeun teh. Da ieu mah geus ieu saeutik deui. Mang. Aya naon? Itu perlu saeutik. Aduh, Coba bari ngasahan udud mang ya sok. Kieu mang beta tas dihiat ka dinya. Namanya teh rek nginjem duit cenah teh kitu ari pek teh cenah ada encan gajihan di amang lagi nyata beta teh amang nanyakeun cenah ka amang gitu. Gaji manehana era cenah mahena mereka dia teh. Make kudu era atuh kumaha sih ieu teh. Teuing dah keur kata mah kagok meureunan pagaweana can beres beta kitu. Maju aja gong can datang ning si Dani bieu teh. Can datang nih. Heuh si Dani na ge. Oh duitnya di si Dani. Ya, can datang cenah. Can datang kumaha pan aya sesa ieu. Sesa mana sih ieu teh nya? Oh, ieu meureun sasabalanya tadi. Oh, meureun. 140 meureunan. 140. Heeh. Bahaya itulah 140. Kan kurang naon meureun kayak ngadaguan meureun ngadogan lah si Dani can balik wae budak teh nih. Keun bae lah da urang itu buru-buru rek. Iya. Nyangakeun atuh nya. Ditampi heula mang ieu nya. Sakurang mah kewe meureun ngadogan lah si Dani. Nuhun mang ieu nya. Dakur sakitu-kituna mang. Urang gorowokeun lah kasiat. Yat geus ieu. Oh, heuh. Res ah. Aduh. Ya, Pak. Maneh mah ditutungan di tadi si Iyat gajihan kurang tadi teh. Pan di dituna ngantri. Beres ya? Beres. Beres ya. Gajihan maneh teh berarti 100 deui meureun nya. 100. 100 deui pan tadi geus diinjem ku Mang Ius. 140. Nah, make di 100 deui meureunnan. Pangkabehna teh meureunnan 240-an. Heeh. Ku Mang Ius tadi teh geus dicokot 140. Jadi 100 deui berarti teh lempengna. Nah, make cokot Mang Yus pan tadi mah ngomong ka urang maneh meuli berak. Teuing, da ka dieu nginjem duit cenah. Udah geus bebeja tadi teh. Aduh. Semangat cereg di wae ieu mah. Tadi mah ka urang ngomong nek meuli berak mata dituduhkeun ka dieu. Ka urang mah ngomong ler pinjem duit cenah geus bebeja cenah gitu. Wah, teu bener ieu Mang Ius ya. Lah kan baik ya urang susul lah Mang Ius lah. Nyangakeun da nya. Heeh. Bayaranna. Tapi nya. Heeh. Balik lah. Ya, nuhun ya. Sami. Aduh, aing geus katipu di wae ku Mang Ius. Pangi ku aing nama ditonyok dadana sina disada.